Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan wasta abdi Muhammad Jasopari ti 11 IPA 2. Bade ngadugikeun warta anu ngeunaan banjir di Citarum. Dina waktos-waktos anu katukang, Bale Endah Kabupaten Bandung kakeunaan banjir di Citarum. Lantaran mudal caina ti wahangan Citarum jeung salian ti eta gede cai hujan. Kulantaran warga sekitar henteu nampung eta cai jeung deui loba runtah anu ngahalangan. Gubernur Jawa Barat ngabalareakeun ka warga sekitar untuk nyieun tanggul di wahangan Citarum. Jeung deui loba anu nyumbang obat-obatan, loba panyakit anu dialami ku warga diantarana mencret sareng ararateul. Sabab caina pacampur jeung kokotor. Pamingkas ti abdi, pamarentah ge teu cicingeun ku ayana musibah kieu. Warga kudu sadar kana kapentingan ngajaga kabersihan sekitar jeung pikeun sampah kana tempatna. Mung sakitu warta ti abdi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.